Ini aya bapak-bapak, pemuda KNL, pemuda nongtot leho, aya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ngajab salam didoakeun gede hutang sehingga bayar. Boga salaki baong sing soleh, boga pamajikan cerewet ka salakina sing solehah, bagi ngabohong ka salakina sing jujur. Aya ibu-ibu di dia sok ngabohong kami jadi salakina aya. Di mana jelema nu mana? Babe. Sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ngajar salam sing bisa umroh, amin. Sing jadi ahli surga, kita ngajab salam ibu-ibu cicing wae, salakina sing kawin deui, cicing wae. Di panggung. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وليخشى الذين لو تركوا خلفهم ذرية ضعافا jika mustahil memberi gagal lanjut وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا الآية معنى الله علم رسوله بحقيقة المراد وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد ثمرة الجنة وقال أيضا الصلاة معراج المؤمنين وقال dari Radbillah mingkan pembabakan RT 26 RW 09 Desa Penokasolanda Kecamatan Paruguda Kabupaten Sukabumi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jelas alamat uing jelas sering ngadondahar kan itu uing dua kali kan dia alhamdulillah. Wa qala dari Radbillah if you sing before breakfast you will cry before night. Hartos ibu-ibu, bapak-bapak hartos, pemuda hartos, sarua inggih teu ngarti. Pujian sampurna urang sami-sami panjatkeun ka Allah Azza wa Jalla. Shalawat wa salam bae makrunan ditazim. Mudah-mudahan dicurahkan, dikucurkan ke junjungan alam urang sadayana habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam tehilap ka keluargina para sahabat-sahabatna para tabi'in hingga akhir zaman amin ya Allah ya rabbal alamin amin. Nukalintang puji simkuring dihormati nyaeta keluarga besar Bapak Usep anu mana dina danget ayeuna melaksanakan acara tasyakur walimatul inzar atanapi walimatul khitan putra tercintana anu jenenganana Arman urang doakeun urang sadana yo amin sing janten urang kalih anu saleh amin ya Allah ya rabbal hoyong bapak-bapak ibu-ibu boga budak anu soleh hoyong dudina panggung hayang boga budak anu soleh ye hayang gaduh murang kali anu soleh hari nyieuna soleh henteu kosong ngadoa lamun nyieun budak tahara kira-kira lamun urang rek sare didahulukeun kira-kira nu penting wudu heula atau pikir heula
wudu ki heula ting wudu ting teu maka urang doa ke Allah Subhanahu wa taala amin khususna untuk keluarga besar Bapak Usep khususan Pangecep Arman sareng sadayana sapakerak para kanca keluargina putra putrina mugia ya Allah ya rabbal karim sing disoleh-solehakeun ku Allah Subhanahu wa taala amin umuman urang kali urang sadana sing disoleh-solehakeun ku Allah amin ulah ieu mangko budak hayang soleh Bapak hoyong urang kali soleh hoyong nyieuna osok soleh yang jelas gimana saya aja Pak Ustaz. Ayo Ustaz cenah lamun yang budak urusna kumaha wudu heula terutama baca bismillah heula Allahumma jannibna syaitan. Ini ibu-ibu cicing juga teu apal coba ibu hayo kumaha carana ayeuna hayang boga budak nu saleh diantawisna ku doa apal doana ibu-ibu nu hadir di dieu apal coba salat bismillahirrahmanirrahim Allahumma ada apa amin amin Pak Ustaz cenah sana tidak mengenal itu apa yang ibu kenal yang saya kenal dengan si bapak rumus zaman modern naon rumusna ABCD naon ari ABCD asupkeun cecepkeun dedetkeun astagfirullah mudah-mudahan hadirin wal hadirat terutama tuh walaladin murang kali yang senantiasa begadang biasanya tidur atau nonton sinetron betul tidak ibu-ibu biasanya hadir ngaji nonton sinetron ikhlas ibu dongkap kade ikhlas ayah ibu-ibu ayah bapak-bapak ayah nini ayah metik ayah metik naon ayah metik teh Ustaz cenah lamun motor mah eueuh gigian ayah metik ayah nompong alhamdulillah mudah-mudahan khususnya itu VNL urang doakeun urang sadayana warga masyarakat anu aya di kampung nangela sadayana urang kalina mugia sejanten urang kalih nu saleh jeung salehah amin alhamdulillah nukalintang puji simkuring dihormati al-alim al-alamah sahibul fadilah fi karomatillah para kiai para ajengan khususan nyata rencang simkuring ya pangarsa urang doakeun ku urangnya tadi oge anu qari urang doakeun khususna oge ketua DKM sadayana para ustad urang doakeun ku urang mudah-mudahan ya Allah ya rabbal karim sing dipanjangkeun yuswana ku Allah barsiat wal afiat dohir sinarang batin amin nyaah ka ustad nyaah sok meneh rokok tara waduh pokoknya nyaahnya ibu-ibu nyaah ka ustad ko nyaah sok diturut ayeuna papatah ustad sok tara mudah-mudahan urang doakeun ya para ustad para kiai sing panjang yuswa sehat wal afiat dohir sinareng batin amin ya Allah ya rabbal oke nu kalintang puji simkuring dihormati aparatur pemerintah dari atasan sampai bawahan aya lurah aya teu aya RW aya deui kok aya dia di mana si RW aya pan sok dipanggil si RT aya RT aya ka mana teh dijawab ku RW na ka dieu we Allah pan sok kitunya ka mana we ka dieu teh jadi teteh jeung wewe mudah-mudahan urang doakeun aparatur pemerintahan urang sadana ya Allah ya rabbal karim beliau-beliau sinjanten aparatur pemerintahan yang amanah amin ya Allah ya rabbal siap ngaji jeung uing sampai jam 5 subuh aing teu siap lain manggil kang eta mah montrak doakeun jisim kuring sing kuat suarana nya amin ieu teh mubalik mah ieu mujudna keur dipake teureun-eureun uing aya dakwah di dieu isukan di Parung Kuda lapang Parung Kuda ke malam Sabtu di Warung Kiara Pelabuhan Ratu malam Minggu di Kabandungan Sukabumi malam Senin di Simkuring langsung berangkat ke Malaysia alhamdulillah hebat cenah Ustaz emang di Malaysia ya acara tabligh akbar Isra Mi'raj nyunatan lain acarana tabligh akbar nyunatan Ipin jeung Upin ulah we ya ini keluar negeri teh nya amit amit akhirnya sing sehat ya amin amin ibu-ibu di dia kira-kira resep nu panjang resep nu pendek resep nu panjang resep nu pendek resep kabeh kira Ustaz alus cenah Ustaz mah jorang cenahnya ngaji teh ngomongkeun panjang nu pendek ngomongkeun kanyu teh jeung kanyu lain kiai Ustaz ngomongkeun nu panjang nu pendek anggapan teh kanyut we padahal mah pan kanyut teh hadirin wal hadirat teh loba undang usukna betul tidak lamun misalkan ayeuna aya budak ngora anu borangan paribasa disebut kanyut dina punuk betul lamun aya budak ngora eraan ibu-ibu eraan ibu
minggu hari geratuang atuh cenah Pak Ustad isin